Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah anu Maha Geupuh anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadaya. Shalawat sinareng salam mugia kacamipahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. hatur nuhun ka sadayana kumargitos kersasa sumping ka ieu acara nyaeta acara anu eusina ngadugikeun carkon karya penulis anu kamuntah. Ieu acara teh kasang tukangna nyaeta hoyong ngeunalkeun atawa ngemutan urang sadaya kana karya sastra tulisan panulis anu komentar sangkan urang tiasa ngagaduhan sumanget atau motivasi kangge ngadamel karya. Parantos cari kariung ulung sareng urang sadaya nyaeta Mutiara anu dibabarkeun di Garut, sakola di SMA Negeri 6 Beras Garut. Anjeunna bade ngadugikeun carkon anu judulna Aya Kamelang di Kota Serang. Dina ieu acara pangjejer dihaturan kanggo medarna naon-naon anu atos ditangtoskeun. Belajar bahasa Sunda. Ditugaskeun ngajar di Banten. Tujuan kuring di bagian Bapak Camat. Di ditu teh silih kalingakeun tapi tema Aya Kamelang di Kota Serang, Latar Tempat Ciamis, Banten, Bandung, Australia. Tentang waktu 20 isukna subuh-subuh. Latar suasana bagja pelaku kuring Rasra Karma Ejin Jayaya Parman Pacamat watak kuring watakna serius Raswa watakna serius Karma watakna serius Eji watakna kepede Jayaya watakna dugong Pacamat watakna paman watakna semangat galurna galur maju sabab caritana kabuluyut kawan akhir pusat serawangan sejak jalma kahiji carita anak dinama kudu sabar dina sadaya apa anu lakonan ngajar eta beuring Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Langsung dipayung hayu urang sanggakeun puja sareng puji ka Allah anu Maha Suci anu Maha parantos ngasihan kanikmatan sareng kasehatan sehingga urang sadaya tiasa rimpang lalai anu dina deungeut ayeuna. Nahila poe salawat sinareng salam mugia tetep maca ngagolontar ka Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad.
Analisis Calmon Isu karya Risnawati Biji Jejerna takwa palaku Sayyidina Ali Ustadillah Lanjut lalakon Lol Afif Ade Ayah Syekh Mama Latar tempat Masjid Cak Imam Waktu petik Jumlah Galur maju gaya basa make gaya basa sapopoe amanat urang sadaya dina nalika salat kudu bener jeung khusus. Anu didugikeun ieu catatan atas didugikeun nembe himpunan arurang sadaya langkung cinta kana karya-karya sarpon basa Sunda. Sakitu kapiatur wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.